Turun lu. Ada apa nih? Nggak tahu lu gua begal nih. Turun lu. Motor saya mau dibawa kemana? Terserah gua mau dibawa kemana. Awas lu. Awas. Terus motor abang gimana? Iya ya, motor gua gimana itu ya? Ya kalau mau motor saya, motor abang gimana? Aduh. Sini. Mau ngapain nih? Ngapain nih? Sini. Ampun. Berani, Ampun. begal saya. Cenah teteraku bedog, cenah temempan ku pelor. Awak gede, kumis baplang, diajak tarung jeung meong. Tepisan-pisan kesebut jawara jago. Awak ngapinu ku tato, lebah dahar eueuh kejo. Kapaksa nonjok boboko, tanaga mopo. Toksok ngajago, lamun masih dahar kejo. Toksok balaga, lamun acan siga wajah. Usik kuning, repang isim, yang jawokan sakendongan. Didengar domba ngabubrak. Toksok polontong, lamun masih dahar lontong. Tongpok peletek, lamun masih dahar lotek. Usik kuning, repang isim, yang jawokan sakendongan. Didengar domba ngabubrak. Woi, kumaha aya urang hirup bisnis teu lancar kieu. Udah sok niheulaan pangeran. Ngaran rezeki mah geus aya nu ngatur KBG. Urang mah tinggal ngadoa, ikhtiar jeung tawakal. Ya Allah mah teu pecak jeung teu torek. Atuh ho, sih emang bener. Tapi pan amun bisnis macet kieu mah beuteung ge kudu diparaban. Sih. Yang geus mah urang lahaula bae. Mendingan mah urang ka tempat nongkrong si bejig. Sugan aya motor hasilnya begal, biar dulu urang ilu ngabegal ka ditu. Geus ge enak mah. Hayu geus. Coba bae, sugan Allah ngarizekian. Gel, kumaha ente kamari ngabegal? Hasil teh? Borokang si Jody sosokan. Terus Urang ke modal heula mainan bel motor sorangan coba. Kumaha sih ente jod cager teh? Mana cager con? Atuh cager urang mah. Maksud urang boga inisiatif kos kitu oge supaya ulah ngariweuhkeun senior. Emang lagi bener Kang. Soal training begal mah mending jadi si beci. Gitu. Mainan mah kan bidangna. Ahli nya? Setuju orang eta. Si bogal gitu. Ini kasih bejit bae. Oke. Urang tunggu si bejik. Mainan mah bidangna kudu mah. Masalah perbegalan mah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebeneran nih Kang jual mana ya? Wih, Jik. Hirup kene mana? Paeh Kang. Wih, kena diuk di dinya di panas tah. Olah tubuh biasa nu korek datang mah. Ngomong-ngomong, kemarin teh kemana Wudi dia, Cik? Urang geus seserahan Kang. Bah urang kawin deui jeung Randa. Hai deui. Atuh nanggep dangdut itu bajak urang. Kue 3 peuting. Atuh joget ente. Atuh lain joget-joget. Nyawer. Ngibing songkol. Jadi kieu, Naonnya? kamari si Jody training ngabegal gagal euy. Jadi ente kudu neangan, rekan alias batur. Ya, sedengkeun si Acan eueuh.
keur cuti alias libur. Maka jadi kudu di training heula. Oke siap atuh ya gitu mah. Penting ente siap tuh Jod. Atuh urang mah siap. Belajar di Nanaon urang. oge. Siap nanaon oge urang mah. Bener ya. Bener siap bae ayo. Ji, soalnya ente makan dalam bidang permegalan mah geus ahli lah. Ahlina sorangan mah. Ya, bener. Masih lagi pernah meureun kamari kun belajar. Oh, masalahnya kan aing ditandangikeun si Jody. Aing lagi naon, Ji? Aing running manehna, aing can boga masih kurikulum berapaan? Kurikulum gitu. Oh, tanya aku pernah itu. Oh, Oke lah. Gampang aja gitu mah. Kan ente siap ente Jod belajar di Atuh urang urang. mah siap. Belajar nanaon ge. Siap bae urang mah. Bener siap. Siap pokona mah ayo. Cinta lah tuh ke guru. Siap, kerja di guru itu doang yang sekali. Kiri bilang bos. Parah, Kang. Parah. kumaha ente siap teh? Siap pokona mah urang. Geus berangkat. Atuh ayo. Yang enggak selamat terbaik Kang, orang ijen semoga. Heeh. Mantai lokasi nu digas singa. Weh, mantep eta. Dan bae hasil. Heeh. Yang enggak saya Di pasarnya di terminal aja. sugan kabeh benang kurang. Siap. Pokoknya mah enak segera bubar. Ini itu saya diruakan. Yang enggak saya Adanya. Labu udang sorangan. siap. Urang Ayo, training si Jody heula ya. Aku training si Jody heula. Tadanya rada kolong mah dalam mana? Aja. Ukuran. Mulai inget pokok kejonya. Oh, bahaya. Gimana motornya? Iya. Mau koneng ya. Widih, kolong itu. Waduh. Ulang aing bae. Kayak gitu, untuk cacingan. Itu non orang baru. Dia bisa urang ngabegal kehujanan make mantap. Oh, gitu. Bagus orang Bagus, bagus bagus. Iya. Ini yang kalau baca cacan grenit. Aratil anjir barang. Buduk meureun. Ubah. Naon sia? Lain. Kata ngomong-ngomong partner belajar di bae. Oh, Kenalkeun yo. Begal anyar aing dieu mah. gaya apa? Ntar di training boy. Nah ini gak pakai training segala ya. Iyalah supaya profesional. Lain ngomong-ngomong eta buuk bareng kitu. Doang cara padang buuk jagong. Pakai ngalilin segala gitu. Kang, gimana barang ayo? Oh, ayeuna mah urang kayak operasi ya bari training manehna ta. Tenang bae, aya aing mah pokona mah siringan dijamin. Wah, Lu bener ya. yakin gak? Ya, bohong doang. Oh, kayak saya barang mau ke barang. Kalau mau beli siapa? Kagak. Waktu biasa bae emang. Panas. Dong nama lahan bagus ya. Mau suwi Bu. Kita orang survei ke harus tuh. Siap. Bentar. Pada mau kemana nih? Ya, saya dalam lihat-lihat pasar, Bang. Lihat pasar. Iya. Apa? Lihat aja. Lihat bawa uang nggak? Saya di sini, saya mau nyari uang di sini, Pak. Nyari uang. Uang gimana? Siapa tahu ada lahan-lahan buat uang di sini. Banyak. Ya udah, saya mau lewat, boleh, Pak? Boleh nggak saya lewat deh? Boleh. Boleh, saya lewat. Jangan aduh nggak sopan itu. Waduh. Serius gimana? Gimana sih abang-abang? Udah ya, Pak ya. Awas, hati-hati nih. Iya, Pak. Awas. Jangan nakal kamu ya. Iya. Wih, Su, mantap amat ini. Aduh, siapa? Manduit dong namanya, geng. Manduitnya, Bu. Karena numpuk di jeroynya. Bisa jadi, yuk. Kudu benang ya orangnya. Ayo, orang ke jeroy yuk. Ujung ke ujung. Coba orang ke jeroy yuk. Ayo, siap. Saingan apa di jeroynya? Nah, coba bayar orang.
mantapnya. Dengan namanya bayar lah cocok tuh. Cocok sih tempat lah mah. Terus kayak orang jangan kayak dia lah. Paling kayak harap orang mandiri deh lah. Cuman orang udah pakai masker. Oh, jadi menjaga protokol. Wah, itu maksudnya amannya. Oh, ayo sih. Balik. Tengah baik. Nah, ini John. Mundur. Terus baik ke sini dah. Nah, dia. Jadi kieu John. Dalam pembegalan teh aya nu kudu ditonjolkeun. Ditonjolkeun. Nonjol iya apa iya? Sia mah cabol hese. Atuh kumaha tuh? Kieu nu kudu ditonjolkeun teh kawani. Heeh. Nya. Lain kasieun. Amun sia teh wani eta moal hasil. Ngabegal. Awas tenang bae mah. Pokona mah tah ngabegal polisi ke wani aing. Ai sia naon? Ai siapa pokona mah geus. Sok ngaleuwihan. Lain ngaleuwihan pan kawan cenah bro. Oh, geus siapa mah ke kedeung. Oh, Nang nang salewat. Kuncina siapkeun dong. Lawan. Ayo, gerak. Tahan, Mang. Pelor awak gede kumis bambang diajak tarung jeung meong teu pisan-pisan asap ngapin badan kejo asam nonjok oh duh telaga mapa sok raja sidahar sok balaga isim menjauhkan sakenong di tengah domang sok polong sidahar lontong si kuning isim menjauhkan sakenong Sama suma lain mau motor aing mah aleman sia capek lempang tiga singa ke dia. Belajar lempang. Olahraga capek lain naon. Oke, lawas. Halo. Saya. Giselin bogel. Siapa? Lu kamari malak aing sia. Mas bogel. Sia. Oi, aing ni oi. Tolongan nyelap oi. Anak berat nih motor. Jalan doang. Sugeran ni aing. Jalan bego. Aing mah. Sana naon nang dinya bego. Turun.
Bolanya. Ayo jeli, baik. Siap. Oh. Kenaon. Pan bisa pingsan kos kieu. Kenaon. Kos naon kan? Dibegal lain. Motor orang mana? Ih. Aduh. Ayo saya balik lah. Terus naik gunung lain yuk. Aduh, aing mah aya bae. Orang keur nganterkeun paket, ah. Aduh, aing mah. Keur nganterkeun paket orang. Enggak saya balik lah. Di mah emang loba begal, di memang lagi loba begal. Aduh. Ayo naik. Aduh. Ayo, gerak. Kurang bawa ya. Salah. Aing. Cicing. Gerak nangkep sing mat pokoknya nangkepna. Ayo, gerak. Bae. Bisa tuh. Bisa. Adi. Nah. Ini. Ayo bae. Udah ada orang dia. Cicing. Kali tahu sekolah serangan itu. Aduh. Bahaya ya. Selingkuh jeung si Mumun kamari si Mamih nyahong. Aduh, laju bae di imah ieu. Pacuek-cuek alias parepeh-repeh. Biarlah. Aku menangis bukan menyesali kepergianmu dari hidupku. Aku menangis karena bahagia lepas dari segala dosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, coba dibuka lagi, Duk. Weh, Ranta banget itu kak tekuk gitu ya, dasar si jore. terus? Boga nane tak? Aduh, biasa euy. Keur lieur euy. Pemikiran ya? Lain, keur bete ye lieur, dulu ieu. Lieur kunaon? Dina hulu lieur ieu kana tak coba mencetan geuning. Bang mencetan geus. Urang mah teu bisa. Teu bisa mencet. Oh, Kalau balesan sia, pencet keun beung sia. Pencetkeun aing. Aduh. akang dipencet Tadi yeuh aing datang. Awas cicing lah. Lalahunan. Aduh, tulang kolot teu kacelat tuang budak ngora. Aduh, kalem bae kalem. Mah gratis di pencetan. Nawar di. Aduh. Aduh. Kudu pake deui kacamata ieu serap ieu, ceng. Aduh. Lalahunan panengot tulang kolot tulang ngora sia. Si Mumun sayang. Itu siapa? Mana? Ini yang jelek. Ini asisten Akang. Ayo bae ngomongna ngaco. Duduk alias calik. Jadi gini dah. Ini hubungan kita sampai sini aja ya. Ada apa gerangan ujuk-ujuk diharapkan langsung ngomong begitu. Mumun bilang mah. Hah? Terus nanti Mumun mau menikah. Ayo tahu Mumun. Aduh. Mana tahan. Kok bisa? Ujuk-ujuk ada anak begitu ngomong langsung mau menikah sama siapa sama orang mana? Iya, Mumun bilang mah sama juragan bedog. Hah? Juragan bedok orang Tarisi, kemudian lain. Kang, Adam nggak tahu. Udah ya. Pokoknya Mumun mau pergi. Adam jangan ganggu Mumun. Aduh, pada tahan. Sungguh teganya Mumun. Adam jaga diri baik-baik ya. Aduh. Mun. Aduh, merana tuh. Menangis. Cenah teu teraku bedog, cenah teu mempan ku pelor, awak gede, kumis baplang,
tarung jeung meong tepisan-pisan kasebut jawara jago awak ngapinuh ku tato lebah dahar eueuh kejo kapaksa nonjok